Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cacep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun anca carepon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 67. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom pangalaman Mang Lintrik. Judulna nyaeta tukang layar meh bengep. Ye aya nu komen paintanya ti salah sawios subscriber saurna teh cenah Mang Lintrik teh nyaeta Bapak Wahyu Wibisana. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ulah geruh, ulah diuca Aceh, ieu geura Mang Lintrik boga pangalaman pika sebeleun. Muga-muga dipalarcaya yen Mang Lintrik teh kieu-kieu oge ruruntuk sabab panggung, tukang main sandiwara, malah kungsi jadi satria sagala rupa. Meureun kaitung boga rupa nu teu goreng-goreng teuing Mang Lintrik teh, mun teu disebut kasep oge. Nya wararaas lah bareto jaman keur ngora. Ari ayeuna lain teu hayang, ngan ieu indungna babenyit. Sok beda semu mun aya deui niat teh. Bakuna mah teu ngabibisani bareto kungsi kajadian Mang Lintrik. Mang Lintrik kapelet ku batureun nyaniwara. Mana pantes teu dipercaya oge, mun tetep percaya teh kawilang lain awewe. Jabati bisa main sandiwara sorak hade deui, gentem, halimpu ditambah panjang embat. Dapetit nu sakumaha tarikna oge tara nepi ka mopo atawa maling sora atuh sora handapna seperti dina candrawulan. Wah, sipil weh. Eta bae sakali deui bareto ieu teh mun Mang Lintrik keur tembang kabeh nu ngadenge nepi ka peureumbeuan ta kawas jam kikuk. Dina madakeun lenggak-lenggak teh kawas dina kursi goyang minangka puncakna nepi ka sok aya nu kadalisan hayang muncit majarkeun teh. Hayang nyaho genggerongna peda sorana sakitu istimewana. Saha nu rek mencitna? Tak tage ya Allah, mata kuaas nu geulis rek mencit Mang Lintrik. Cek harita mata kararayang teuing, atuh cek ayeuna idem hayang nyaho kumaha rasana pencit nu geulis. Tahnya kacaritakeun dina hiji sandiwara Mang Lintrik kapeto kudu ngaraja heula. Mang Lintrik nampa eta petoan teh kalawan bunga jeung melendung irung. Dasang sutradara make implik-implik majarkeun teh teu aya deui iwal ti Mang Lintrik nu pipayuseun sareng piiasaeun ngarajah teh. Teu kalis ku sakitu kapercayaan sang sutradara kawas nu bebeakan. Cenah ngarang rajahna oge mangga nyanggakeun ka Mang Lintrik. Atuh Mang Lintrik kapaksa teu bisa-bisa ge ngarang rajah, dibisakeun meureun pibasaeunana teh. Da hayang menang pujian teh lah saha atuh nu teu hayang kapuji jelema mah. Ieu deui Mang Lintrik harita keur halab-hab ku pamuji, hayang pada mikalucu, hayang populer. Kocapkeun dina peutingna rek prung sandiwara, layar nutup keneh. Mang Lintrik mah geus mendeko dina panggung yang hareupan parukuyan ngelun, diikat, dikampret hideung. Pantesna teh badis jiga dukun, mun teu rek disebut jiga si kabayan oge. Keur kitu sererek layar muka lalaunan geur nu lalajo kaleprok teu ngeprokan naon, bisa jadi pedah rek mimiti main meureun. Bari sidak kep sinuku tunggal Mang Lintrik ngong ngaraja teu make catetan da ngahaja diapalkeun heula ngagolontang bae. Selang-selang tina ngaraja heug bener-bener parukuyan sangkan haseupna terus ngelun. Sapada, dua pada, tilu pada geus dihaleuangkeun. Tinggal tilu pada deui da kabehanana genep pada. Kacaritakeun genep pada anana geus rengse ditembangkeun kalawan salamet. Mang Lintrik mendeko keneh lantaran layar can ditutup. Duham dehem mere tanda ka tukang layar, teu ngartieun keneh bae. Nyel teh hate hayang ambek ka tukang layar, cileureun pisan cek hate. Nah teu nyahoon yen ngarajah geus anggeus.
Kitu teh bari selang-selang menerken parukuyan. Tayohna teh kasebelan tukang layar ku kitu teh beuki boga anggapan yen acara ngarajah can anggeus da diteruskeun kana ngadoa atuh sang sutradara teh nyahoon deui yen geus anggeus da teu dibejaan sabaraha padana. Rada lila kikituan teh api-api ngadoa jiga nu heueuh padahal mah gereyem-gereyem teu puguh. Awahing kunutupan kawirang sarerea piambekeun beuki ngagenduk dina genggerong hayang ngambek tukang layar. Hati-hati sia ceuk hate dicabok sia ku aing bongan ngajengkelkeun pisan. Sanggeus api-api ngadoa tuluy Mang Lintrik ngangkat leungeun jiga nuker amin jigana beuki dianggap yen nya Mang Lintrik teh tas ngadoa nu matak layar can ditutupkeun. Rada lila deui aaminan teh piambekeun beuki nyel-nyelan. Barang Mang Lintrik ngusap beungeut sabiasa nu tas amin kakara layar teh ditutup. Eta sanggeus layar nutup teu talangke jeung Mang Lintrik nangtung gancang ngajamret iket kalowong dialungkeun bakat ku keheul sarenteng ke tukang layar. Tapi barang rek sapok-pokkeun nyegag iket nu dialungkeun tadi datang deui kana beungeut Mang Lintrik gancang ditepak keuna ka tukang layar. Tukang layar teu cicingeun deui iket teh ditalapung ragrag kalebah nu jadi gulang-gulang disepak ka gigir disepak deui ku nu jadi mantri kalebah Mang Lintrik jiga nu keur maen bal. Kitu teh kabeh bari irihilan nyungsirikeun kalakuan Mang Lintrik. Kapaksa Mang Lintrik ge milu seuri teu kuat nepi karek ngambek ka tukang layar teh teu tulus ngan tetep nepi ka ayeuna eta pangalaman teh pika sebeleun. Geus tamat cenah pamirsa pangalaman Mang Lintrik nyaeta tukang layar meh bengap. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.